warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lakon ti payon orang sanggakon puja kali puji oge syukur kagat Allah Rabbul Ghafur. Sayyid salawat saring salam mugi tetep tercurah limpahkan ka baginda Allah. Yakni ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakakanton ka kulawargina, para sahabatna, para tabiin tabiatna, tur mugi adugi ka urang sadaya anu salaku umatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ari sapalina perkara anu ngawaris kana pakin nyata. Igi maremansana ku cara ditiup, contohna seperti mareman lilin atau damar ku cara ditiup. Tak kita perilaku ta ibu-ibu anu mata ngawaris kana pakir. Pakir nama bade pakir harta tua pakir ilmu. Kaduana ngaduruk kulit bawang bade kulit bawang berem atau kulit bawang beras. Katiluna ngantap lambat lancar di bumi tegas nasta dibersihan. Contohna di bumi ning saruiti teh saeur lambat lancar. Si lambat lancar eta teh dibersihan ku ning saruiti teh. Eta perilaku anu mata ngawaris kana pakir. Pakir nama dek pakir harta atau pakir ilmu. Hadirin rahimakumullah, jadi kesimpulanna ari sapalina perkara anu ngawaris kana pakir. Sigi maremansana ku cara ditiup, dua ngaduruk kulit bawang, tilu ngantuk lambat lancar di bumi. Sakitu wae kesimpulan ngapunten dina sadayana kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.